Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai urang neraskeun hanca dongeng ngaguar cariyos Sikulub dina episode Ratu Siluman Nagaweling Nagih Pati bagian anu katujuh. Ulah hilap aki nyuhunkeun pangrojongna ku cara noya suka bagikeun sareng subscribe-nya. Eta deui locengna sakantenan sadakeun. Hatur timpah nuhun sateu acana. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Dina bagian kagenep, Sikulub geus hasil ngelehkeun Ratu Siluman Nagaweling, malah mah nepi ka kabur rek menta tulung ka kolotna. Ari Sikulub neruskeun perjalanan ngajugjug ka Karaton Siluman rek neangan marna tea. Di perjalanan dipegat ku si Badang jeung si Badeng, duanana dipaksa ku Sikulub kudu nuduhkeun marna. Ngan teu saranggupeun da sieun didakwa ku ratuna. Duanana deku hayang dipikarunya. Hei, Badang, Badeng, kunaon kalah ngompol ha? Di mana Kang Marna? Sok tuduhkeun. Ku aing rek dibawa balik. Ceuk Sikulub mere keneh kasempetan sangkan si Badang daek nuduhkeun panjara Marna. Tapi si Badang tetep dina pamadeganana sanajan ku Sikulub sieun oge, tapi teu wani hianat kana pancen salaku senapati nagara Siluman Nagaweling. Atuh pok ngajawab, "Kulub, aing hampura. Sanajan nepi ka pati, aing duaan moal ngabejakeun tempat si Marna. Nya heug teu naon arimbung mah. Ngan lamun kitu carana, ngandung harti sia duaan milih disate ku aing." Geus ngomong kitu, Sikulub ngayunkeun leungeun katuhu anu nyekel peso balati. Rek dipake nugel janggana si Badang jeung si Badeng. Tapi sakilat aya anu ngajorelat dibarengan ku datangna cahaya anu ngagurilap matak serab. Sameme Sikulub sadar kana kaayaan, bek kana leungeunna aya anu ngababuk karasana bedas nakar. Sikulub nepi ka ampir ti jengkang. Terus jajarig jegan ampir namru, tapi bisa keneh nahan kasaimbangan. Panceg deui nangtung bari masang kuda-kuda. Panonna rutret, kakenca jeung kakatuhu. Sakicep, jeleg, aya dua wujud manusia, nyaho-nyaho geus ngabedegah hareupeun Sikulub. Anu hiji, tangtungan lalaki, waweg sembada make makuta. Anu saurang deui hiji awewe geulis, buukna ngarumai hideung panjang, sarua make makuta. Mana horeng Raja Purwaselang jeung Ratu Nagaweling geus tarepi deui ka dinya. Ari Sikulub anu memang calakan teu kasima nenyo kitu teh, malah mageuwat ngomong ngarah teu kapiheulaan babar. Ieu makhluk anu dipuntangan tulung ku sia teh Nagaweling. Panyana aing teh raja anu gagah sakti mandraguna, tunalawan sepi tanding. Atawa ratu anu pinunjul tur linuhung pinuh ku ilmu panemu. Ieu mah leuleus sarua jeung supalember. Kitu cek Sikulub. Panonna neuteup kana beungeut Raja Purwaselang anu semu geuneuk cirining amek. Tapi sabisa-bisa ditahan sangkan caena herang laukna beunang. Sabab tujuan nepungan Sikulub kadinya lain eta. Ngan Ratu Siluman Nagaweling anu teu bisa nahan amarah teh haok nyentak. "Hai, Kulub, ulah gagabah ngomong teh sia. Kasakten sia can puguh mahi pikeun ngayonan bapa aing." Kituna teh bari nulak cangkeng, matana molotot ka Sikulub. "Heug, urang buktikeun." Tema Sikulub bari nangtung ajeg. Dua dampal leungeun dirapatkeun, terus kunyam-kunyem babacaan. Tukung silila taneuh inggeung. Tatangkalan aroyag kawas diendageun kulini. Ari ti kajauhan kadenge aya sora anu ngaguru. Ditema kuting jelegurna gelap jeung guludug. Gebeg Ratu Siluman Nagaweling ngarenjag. Beungeutna sepa. Ari Raja Purwaselang buru-buru maju dua lengkah
ngadeketan kasih kulup, brak deku terus nyarita Daria. Ampun kulup, ampun. Ulah ngambek, hampura anak kaula. Ampun, ampun. Gas, ulah diteruskan. Tapi kayan anger can robah. Si kulup teu malire kana omongan Raja Purwaselang. Nenyok itu Ratu Silumana Gaweling sadar. Kahariwang minuhan hatena, sarta ingat yen manehna memang moal mampu pikeun ngayonan si kulup mah. Atuh geus kitu mah teu tata pasini deui. Brek deku gigireun mitohana tapi teu ngomong nanaon. Cicing bari ngadaguan kajadian saterusna. Nenyok kitu si kulup narik napas jero terus nurunkeun leungeunna sarta nangtung sabiasa. Kontan rep kaayaan simpe deui kawas teu kungsi aya kajadian nanaon pok nyarita tatag. Hei Purwaselang, aing teu boga urusan jeung sia. Kunaon pipilueun kana urusan ieu ha? Kulup, kaula teu boga maksud pikeun pipilueun. Tapi anu tatuparna dipergasa ku si Marna teh anak kaula kulup. Jadi kumaha bae carana kaula milu usaha pikeun ngubaran nu jadi anak. Ari ieu Nagaweling minantu kaula anu ngadegratu di ieu nagara. Kitu ceuk Raja Purwaselang ngadadarkeun ka sang tukangna pangna manehna ilu biung kana urusan Marna. Oh kitu nyaheg kaharti atuh hari kitu mah ngan aing jadi curiga ieu. Boa-boa si Ohim teh ditenung ku sia meureun nya. Ceuk si kulup bari muraleng kana beungeut Purwaselang. Kaula teu wani ngangles kulup. Memang bener, si Ohim ditenung ku kaula. Raja Purwaselang ngaku sajujurna sabab memang kitu kasang tukangna. Pinter oge sia teh jurig. Aing rumah saeleh jajaten kapaksa kudu nincak negara Silumana Gaweling gara-gara anak sia nyeri hulu nya jadol teh. Si kulup gagaro sirah rumasa asa katipu. Hampura kaula kulup. Heg tenanaon ari geus puguh kitu mah. Ngan kudu kaharti ku sia Purwaselang, kitu deui ku sia Nagaweling. Pangna aing datang ka dieu teh tayalian iwalti rek nyokot dulur aing anu ngaran Marna. Jadi ayeuna mah teu kudu loba catur. Kadiekeun Kang Marna, aing rek balik. Teu bisa kulu, tembal Purwaselang tandes. Nah make teu bisa. Ubaran heula anak kaula. Lamun geus cager, heg si Marna rek dipasrahkeun. Oh kitu, nya kajeun. Teu dibikeun mah kajeun lah. Keun rek diteangan ku sorangan. Salegana oge nagara Silumana Gaweling. Ku aing mah moal burung kapanggih. Ieu negara rek diburak-barik, rek diratakeun jeung lemah. Kitu cek si kulup bari singkil. Atuh puguh Ratu Silumana Gaweling reuwaseun pok milo ngomong. Ama punten putra ngiring sasanggem. Kumaha Nyai? Ceuk Raja Purwaselang. Abdi teu ridho upami nagara diburak-barik ku si kulup. Ayeuna mah kieu bae, si Marna anu dipanjara urang tuduhkeun tempatna, urang saksian ku sadayana. Nah si kulup teh bisaeun nyokot atawa moal. Ari margi panjara guha teh aya anu ngajagana, gulang-gulang gagah sakti mandraguna. Tah kitu ama. Oh kitu. Nya heug atuh ari kitu mah ama satuju. Raja Purwaselang nya tujuan. Terus melong kasih kulup bari nyarita Daria. Kulup, heg si Marna ku kaula dituduhkeun. Ayeuna manehna aya di jero panjara guha. Ngan soal nyokotna kaula teu tanggung jawab. Mun anjeun bisa nyokot, pek. Mun teu bisa ulah nyalahkeun kaula. Heg aing satuju. Ayo anter tuduhkeun. Di mana panjarana? Tembal si kulup tandes. Hayu. Ceuk Purwaselang. Geus kitu mah teu loba catur deui. Bring sarerea init ngajugjug ka lawang guha anu dipake ngerem Marna. Si Badang jeung si Badeng oge nuturkeun sabab manehna oge milu tanggung jawab. Ari si kulup sajeroning lempang teh teu weleh waspada. Panona rara tereret kakenca jeung kakatuhu bisi aya anu ngabongohan.
Tekung silila jog anyog kanu dijugjug reg Ratu Siluman Nagaweling anu lempang ti heula eureun. Atuh sarerea oge ngaraneg barang reg si kulup tanggah nyawang gawir batu anu nang tawing. Batuna hideung lukutan jeung bau hapeuk. Hareupeun Ratu Nagaweling aya liang guha ditutup ku sarigsig besi anu katenjona geus kolot karatan. Tapi marna mah can tembong. Di mana dulur aing ayana? Cek si kulup geus teu sabar. Hayang geura nempo marna, gancang dijawab ku Ratu Siluman Nagaweling. Nya di dieu, di jero guha, ngan moal kaciri, sabab dihalangan ku halimun, ciptaan si Sanil. Si Sanil teh saha? Si kulup nanya deui. Raja keong racun, anu geus taluk ka kaula. Ayeuna jadi ponggawa karajaan, anu ngajejeran telik Pangindra Jala. Pulah ngawaskeun tapal wates nagara, tah kitu. Tembal Ratu Siluman Nagaweling bangun neureus. Oh, kitu. Heueuh, aing percaya. Tah ayeuna buka panto panjara teh. Aing geus hayang tepung jeung Kang Marna. Heug, urang nita si Badang jeung si Badeng. Jawab Ratu Siluman Nagaweling. Terus nimbalan kadua ponggawana pikeun muka sarigsig besi panutup guha anu di jerona aya Marna. Si Badang jeung si Badeng teu baha. Duanana tumut pisan kana timbalan ratu teh. Kalayan teu loba catur, duanana maju ngadeukeutan lawang guha, terus pakpik-pak muka kunci, tapi kalah brong-brang soraran teh anu paadu jeung sarigsig besi. Muka mah hanteu. Pagawean doa ponggawa teh disaksian ku si kulup, katut Raja Purwaselang jeung Ratu Siluman Nagaweling. Tapi tetela si Badang jeung si Badeng teh teu bisaeun muka panto. Kalah luut let kesang napasna ngahegak. Ari si kulup ambek pok nanya nyentak. Hei, Badang, Badeng, sia teh ngoconan ka aing? Awas sia, kumawani nyaniwara api-api teu bisa muka, disate ku aing mah. Gap kana peso balati, barasat, aya cahaya matak serab. Kebeg Ratu Siluman Nagaweling ngarenjak geruas, gewat maju ka si kulup, pok ngomong daria. Keelanan kulup, keheula. Si Badang jeung si Badeng jujur, memang teu bisaeun muka panto panjara. Sabar heula. Kitu pokna bari ngaranggahkeun dua dampaleungeunna. Heueuh sing bener atuh jurig. Si kulup beak kasabaranana. Seakna jong si Badang jekuk keuna kana bujurna. Wah! Si Badang ngagoak. Awakna anu sakitu badagna teh ngajengkang sarta ngacleng aya kana 7 depana. Gubrag kana lemah, kuprak nang karak bengkang, cep jempe kapaehan. Nenyo kitu Ratu Siluman Nagaweling bijil kesang tiis. Red ka Raja Purwaselang, sorot matana kabaca kumitohana, sidik menta dipangjawabkeun. Anu dipelong surti, pok ngomong. Kulo, sabar heula. Kaula minta waktu pikeun neangan ponggawa anu bisa muka panto panjara. Tah kahiji eta. Kaduana, apan tadi kaula geus kaid yen tempat si Marna heug dituduhkeun. Ngan lamun teu bisa muka, ulah nyalahkeun kaula. Tah kitu, kulup. Ngadenge pamenta Purwaselang kitu, si kulup sabisa-bisa nahan kasabaran, pok ngomong. Ku aing dibere waktu ari kitu mah. Sok, teangan deui ponggawa anu bisa muka panto panjara. Lamun eueuh nu bisa, ku aing rek dijajal. Syukur. Ke dagoan kaula rek badami heula. Kituna teh bari ret ka Ratu Siluman Nagaweling. Nyai, saha deui anu bisa muka panto panjara? Gawat keroan, sina ka dieu ayeuna pisan. Aya ama si Sanil ngaranna, jawab Siluman Nagaweling. Terus nimalan ka si Badeng, sina nyusulan si Sanil. Belecet si Badeng lumpat ngajugjug ka barak perjurit. Ari si kulup tetep nahan kasabaran, ngahargaan ka pribumi, bari sakalian neangan luang tina tata kahirupan bangsa lelembut. Tekung silila si Badeng geus datang deui. Dituturkeun ku si Sanil, barang jebul oge terus deku nyembah ka Ratu Siluman Nagaweling. Terus nyarita, kaula nun Gusti Ratu, aya pikeun naon?
Sanil, buka kunci. Sabab maneh anu tanggung jawab pikeun ngajaga ieu panjara. Kitu cik Ratu Siluman Nagaweling, tandes naker. Tapi si Sanil tegura giru metakeun pangabisana. Kalah deku beki handap nyembah acong-acongan duhureun sirahna. Kaula nun Kangjeng Ratu, awon anu kapiunjuk. 1000 mugia teu janten bendu, salaksa mugia teu janten wera. Hapunten anu kasuhun, sakali deui hapunten Gusti. Si Sanil beki handap tungkulna, tarangna meh antal kana tuur. Ari leungeun tetep nyembah atuh puguh sakur anu nempo heraneun. Utamana mah Siluman Nagaweling, matana mani bolotot huntu kekerot, tananing amek pok nanya tegeg. Sia teh kunaon Sanil? Unjuk uninga Gusti. Dikawit abdi dalem, dibayangkeun ku si Kulup, bari dibelem di awang-awang. Sadaya kasakten abdi dalem, sirna Gusti. Tah kumargi kitu. Sakali deui hapunten. Sanes bala kairasan, teu aya maksad baha kana timbalan. Nanging nya kitu, abdi tos teu gaduh kakiatan nanaon. Tah kitu Gusti. Kitu cek si Sanil. Balaka sajalan terahna. Atuh puguh si Kulup oge miluhan deul ngadenge kitu mah. Ari sabab kumanehna kaimpleng. Omongan si Sanil memang jujur. Tapi samemeh si Kulup ngomong, Siluman Nagaweling ngareret ka Raja Purwaselang bari nyarita. Ama, kumaha harita kieu ya? Sabar Nyai, keun ayeuna bagian ama nu ngomong. Temal Raja Purwaselang. Sumuhun mangga ngiringan ama. Siluman Nagaweling mundur salengkah. Ayeuna mah mercayakeun deui kamitohana pikeun nyang hareupan si Kulup. Ari Raja Purwaselang madep ka si Kulup terus nyarita daria. Kulup, pangabutuh urang ayeuna sarua. Anjeun butuh ku Simarna. Kaula butuh ku kabisa anjeun pikeun ngubaran anak kaula anu tatuparna. Lah ku aing oge kaharti. Terus kumaha? Tema si Kulup bari neuteup ka Raja Purwaselang. Ku anjeun kasaksian yen Simarna teh teu bisa dikaluarkeun ti panjara lantaran si Sanil anu nyekel koncina geus leungit kasaktianana alatan perang jeung anjeun teh. Tah kulantaran kitu ayeuna kaula ngajukeun pamilih. Kahiji, bisi anjeun panasaran hayang mukakeun panto panjara ku sorangan prak. Lamun bisa muka panto, sarta Simarna bisa kabawa jig rek balik oge. Kadua, ubaran heula anak kaula. Lamun anak kaula geus cager, muka panto panjara tanggung jawab kaula. Tah, kitu Kulup. Haduh, tetela sia teh pinter Purwaselang. Make jeung bisa mere tanjakan sagala ka aing sia. Tapi teu nanaon lah, heug aing rek milih salah saiji. Ngan aing hayang nenyo heula Kang Marna, nah bener aya di jero panjara atawa henteu. Cing, saha anu bisa niup halimun pikeun nyaangan panjara sangkan Kang Marna katenyo ku aing. Ceuk si Kulup, manehna oge menta tanjakan sabab hayang yakin yen Marna aya di dinya. Purwaselang tegancang ngajawab, manehna ngareret heula ka Siluman Nagaweling anu direret surti. Pok ngomong, ama teu aya deui anu bisa nyingraikeun halimun iwal ti si Sanil sabab manehna anu nyiptakeunana. Tah kitu ama. Syukur Nyai, syukur. Atuh babari ari kitu mah sabab si Sanil aya di dieu. Ceuk Purwaselang terus ngareret ka si Sanil bari ngomong tandes. Sanil, singraikeun halimun lalang sepanjara. Ayeuna kene, sok pigawe ayeuna. Anu dititah teu talangke. Harita keneh ngadeuketan sarigsig besi anu nutupan panto panjara. Sakura anu aya di dinya nyaksian pamolah si Sanil. Tetela teu hese ari kudu nyiptakeunana mah. Saharita si Sanil niup halimun anu aya di jero guha.
Brai caang sarta breh katenyo ku si kulup, aya anu keur diuk nangkep tuur, nyarane kana batu anu bau hapek jeung bau lukut. Geus kitu si Sanil nunjuk ku jempol ka jero guha, terus mundur lalaunan. Bareng jeung kitu, Raja Purwaselang nyarita ka si kulup. Kulup, tuh si Marna aya kalayan hirup keneh jiga nama. Ku aing oge geus kaciri. Tah yeuna geus puguh anu dibelaanana, aing moal kagok lumampah pikeun ngahontal tujuan. Ayeuna keneh ieu panto panjara rek dibuka ku aing. Tema si kulup aya rasa ujub saeutik dina hatena, kajurung ku atoh dumehna nyomarna di jero panjara. Prak, buka ku sorangan kulup. Tembal Raja Purwaselang bari mundur. Kitu deui siluman Nagaweling jeung para penggawana kabeh mundur rek lalajo peta si kulup dina muka lawang panto panjara. Si kulup teu miceunaan waktu, harita keneh ngadeuketan panto panjara terus nelek-nelek kunci anu make sarigsik besi bari mikiran carana muka. Tapi teu sagawayah, tetela rantai besi anu digembok teh kacida wedelna teu beunang dipaksa. Akhirna si kulup ngabijilkeun peso balati, terus kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamake. Sakilat peso balati disabetkeun kana rantai. Barasat aya kembang seuneu mancawura ka mana meuni. Les leungit disusul ku mulekna haseup hideung tina rantai besi. Haseup beuki ipis, lila-lila sirna anabreh rantai teh angger keneh kawas tadi. Eueuh tanda-tanda rek muka. Hate si kulup ngaheab panas. Amarah minuhan dada, tetata pas ini seak suku ditajongkeun kana panto panjara. Kebro, rieg panto oyag, tapi tetep temuka. Dijejek sakali deui, rekod panto ngarieg jeung disada, tapi anger temuka keneh bae. Si kulup gogodeg, manehna kapaksa kudu tarima kanyataan. Panto panjara memang hese dibukana, terus malik pok ngomong. Purwaselang, tetela euy, panto teh teu bisa dibuka. Aing rumah saeleh kaya kieu mah ye. Taya bayana, aya keneh cara sejen pikeun mukakeun panto panjara mah kulup. Ngan anjeun kudu nyumponan syaratna. Nyatana kudu ngubaran heula anak kaula. Kitu ceuk Purwaselang nyaritana ayem. Heug aing satuju, tapi keelanan. Aing curiga ye. Boa-boa aya Rusia anu disumputkeun ku maneh Purwaselang. Ceuk si kulup telik naker. Sabab katara bangun aya Rusia anu ngahaja disimutan ku Raja Purwaselang. Rusia naon? Kulup? Raja Kerung panona neuteub ka si kulup. Rusia ngeunaan carana muka panto panjara. Jigana maneh mah nyaho kana carana ngan ka aing teu dibejakeun. Sok ngaku sia. Bener henteu kitu? Si kulup nunjuk kana beungeut Raja Purwaselang. Atuh anu ditunjuk manireuwaseun ditanya kitu teh. Bener kulup. Bener pisan. Kaula nyaho kana carana. Jawabna semu gugup. Tapi sabisa-bisa tetap tenang bisi si kulup ngamuk deui. Kunaon teu tita tadi bebeja ka aing sia? Kunaon muka panto kalah nitah aing heula? Sia teh hayang ngoconan ka aing? Si kulup nepak dada, panonna muraleng ka Raja Purwaselang. Ish, lain kitu. Lain kitu kulup. Lamun lain kitu, kumaha? Tenang, kulup, tenang. Kaula lain hayang ngoconan ka anjeun. Tapi aya kasang tukangna anu lalakonna panjang. Ceuk Raja Purwaselang tetep sabar. Sok bejakeun, ku aing rek didengekeun. Si kulup jadi penasaran. Kieu kulup. Baheula samemeh anak aing kawin ka Nagaweling, kungsi diutus pikeun nalukeun para raja siluman. Kayaning siluman hileud, siluman lancah, siluman kungkang, siluman keong jeung sajabana. Dina hiji mangsa
Raja siluman keong ngadala ka kaula. Dumeh patihna bobor karahayuan di medan perang. Nya ngajak duel ngadu jajaten secara satria hiji lawan hiji. Ngan sabada-badami si Raja Keong satuju ti pihak kaula disuluran ku anak kaula nya anu jadi salaki nagaweling ayeuna. Terus cek si Kulup ngengkolokan. Dina prungna duel, si Raja Siluman Keong taluk. Terus aya pamenta, sangkan ulah ditibanan pati, sarta kedal janji rek taluk jeung ngawula ka anak kaula. Ku anak kaula disatujuan, ngan dibere tanjakan, sangkan jimat gagaman manehna, anu sok jadi andelan dipasrahkeun ka anak kaula. Eta Raja Siluman nya tujuan nya diserenkeun ka anak kaula. Wujudna keong racun anu geus ngabatu. Kacirina mah memang paeh, tapi saknya nama hirup jeung nyawaan. Si Raja Keong papatah, pokna teh lamun eta jimat hayang karasa manuatna kudu dijieun papaes makuta. Anak kaula nurut nya ditapalkeun dina makuta palebah tarang nepi ka ayeuna. Tah kitu Kulup. Ngadenge kitu si Kulup unggut-unggutan ngarti sarta jadi aya wewengan ngeunaan piubareun si Ohim teh sakumaha papatah Aki Somad. Ngan si Kulup teu loba omong di dinya mah, cukup ku ngabahas muka panto panjara bae. Kaharti atuh ari kitu mah. Ngan ngeunaan cara muka panto panjara can dijentrekeun ku maneh Purwaselang. Cing, naon hubunganana jeung lalakon anu bieu didadarkeun? Cek si Kulup. Pikeun muka panto panjara, pakakasna teh nya jimat anu aya dina makuta anak kaula teh. Ngan anu kudu dipikiran teh, eta jimat moal bisa dilaan lamun lain kuno bogana. Nyatana ku anak kaula. Jadi lamun anjeun butuh ku eta jimat, pikeun muka panto panjara mutlak anak kaula kudu cager heula. Tah kitu ceuk Raja Purwaselang bari pepeta. Jadol teh teteh lamaneh teh pinter Purwaselang. Aing daek teu daek nya kudu nurut kana kahayang maneh. Nya heuglah aing rek metakeun akal tarekah pikeun ngubaran anak maneh. Ceuk si Kulup. Ayeuna mah panceg nyaritana sabab aya harepan bakal nimu keong racun anu geus ngabatu anu memang keur diteangan ku manehna. Syukur Kulup, ngan anjeun kudu ngarti kaula teu nyieun rek kacarita dina urusan ieu. Sabab lalakon keong racun anu geus ngabatu geus kajadian tibeh ditu keneh. Raja Purwaselang sasat ngabela diri mung disebut licik. Mana komo nyieun padika sangkan si Kulup nurut ka manehna mah henteu teu rumasaeun. Geus kaharti keun anak maneh rek diubaran ku aing. Tapi dengekeun heula omongan aing ye Purwaselang. Kumaha Kulup? Kieu Purwaselang, kahiji maneh kudu nyaho, aing mah teu bisa nyageurkeun. Bisa sote metakeun akal tarekah ku cara ngadoa neneda kanu kagungan bumi alam jeung eusina. Kaduana ngubaran oge teu bisa deui. Da teu nyaho teuing kudu kunaon ubarna. Jadi lamun anu tatu teu cager ulah nyalahkeun ka aing. Da anu wewenang nyageurkeun mah iwal ti Allah anu maha kawasa. Kitu cek si Kulup. Nyari tanah daria kalayan bijil tina ati sanubari
medal tina rasa anu pasrah sumerah kana kadar tinu maha kawasa. Sacara teu sadar si kulup geus mampu ngubaran kasakit batinna, sifat ujub ria jeung takabur geus cager deui. Ari Raja Purwaselang jeung Silumana Gaweling teu loba pikir sabab maranehna mah teu pati ngartieun. Pok Purwaselang ngajawab, "Kaula mah teu loba pamenta kulup. Anu penting anjeun daek ngubaran ala kaula. Carana mah kumaha bae, eta mah urusan anjeun kulup. Ari sabab kaula boga kayakinan anjeun salaku manusia bakal bisa nyumponan harapan kaula sakulawarga. Hayu ayeuna mah urang ka karaton, sangkan anak kaula gura-giru di ubaran. Ya heug hayu atuh," tembal si kulup pondok. Atuh geus kitu mah bring sarerea indit ngajugjug ka karaton. Si badang leumpang paneuri sukuna ingkud-ingkudan urut tadi ditajong ku si kulup. Tukung silila jol kanu dijugjug, si kulup dibawa ka paseban. Barang anjog si kulup colohok, didinya loba ponggawa dariuk ngariung. Di tengah riungan aya anu ngajepat dina alketip beureum, anu taya lian iwalti salakina Gaweling anu sirahna tatuparna tea. Malah mah dibengker keneh ku lamak bodas anu lamokot ku getih. "Kolo, tah ieu salaki kaula anu dipergasa ku si Marna teh. Kaula percaya anjeun bakal milu ngarasakeun kumaha peurihna hate kaula nempo salaki model kieu," ceuk Ratu Silumana Gaweling miheulaan nyarita. Kituna teh bari melong ka si kulup, ari curugna mani bentik nunjuk ka salakina anu ngajepat teu usik-usik. Samemeh si kulup nemalan, Raja Purwaselang milu nimrung. "Eueuh deui waktu kulup. Kaula miharep anak kaula hayang kuragiru di ubaran." "Heug, tapi aing menta waktu sakedeungnya, ieu nu gering rek diimplang heula. Nah aya keneh nyawaan atawa henteu? Sabab sanajan di ubaran satakar tanaga oge, ari geus paeh mah moal aya gunana," tembal si kulup tenang. Kituna teh panonna mah ti tadi oge neuteub seukeut kanu ngajepat dina alketip tea. "Kaula masrahkeun sapenuhna ka anjeun kulup," ceuk Raja Purwaselang. Kalayan ati-ati si kulup ngalengkah ngadeuketan anu gering. Para ponggawa anu ngariung malundur. Kaayaan simpe eueuh anu wani nyarita, kabeh nyaksian kana paripolah si kulup dina raraga ngubaran anu tatuparna tea. Tekung silila si kulup narik napas jero, hatena bunga sabab tetela aya tanda. Suku anu gering ngerejet, tapi ari awak namah anger kawas tadi ngajepat tempes-empes. Hebat, nu gering teh jigana boga kasakten linuwih ye. Sabab sakit tuhulu remuk ampir bubuk teh nyawaan keneh, ceuk si kulup daria. Atuh puguh sakur anu ngariung bungaheun, komo Ratu Silumana Gaweling mah. Pon kitu deui Raja Purwaselang, katara paromana marahmai cirining bunga. Tapi eueuh anu wani ngomong, sieun ngaganggu kanu keur junun ngubaran. "Menta cai herang sakeni," ceuk si kulup. Harita keneh salah saurang ponggawa karaton ngaleos ka tukang. Tukung silila geus datang deui bari mawa cai dina kendi, sor dibikeun. Ku si kulup ditampanan, celok ditunda gigireun sirah nu gering, turubna dibuka. Geus kitu, gorolang si kulup mapatkeun jangjawokan, minangka jampe pamake pikeun ngubaran anu tatu hasil guguru ti Aki Somad. "Sungsum patepung sungsum, tulang patepung tulang, urat patepung urat, lamad patepung lamad, daging patepung daging, kulit patepung kulit, getih patepung getih, sima aing sima getih, nyeri leungit, lara ilang, petles ilang kusabdaning Gusti." Saterusna si kulup kunyem-kunyem babacaan tesoraan. Anu ngabandungan kawas anu nahan napas, bakat ku husu jeung sieun ngagareuwahkeun kanu keur junun ngubaran. Kaayaan sepi jempling, sakabeh perhatian museur ka si kulup. Ari si kulup pok mungkas deui babacaanana. "Hurip, waras,
cenah. Kop kana keni, terus caina dikucurkeun kana sirah anu gering, cai ngabayabah kana alketip. Sesana dikucurkeun lalaunan kana sakujur awak, parat nepi kana suku. Tukung silila, karejat, karejat, inung sukuna kakerejetan. Terus sukuna usi kenca katuhu, kaayan beki jempling. Sakabeh paneuteub ayeuna mah tamplok kanu gering. Pada hayang nyaksian nguliat na hudang nu gering. Bener. Tetela doa si kulup diijabah sapaneja. Anu gering ngorejat hudang. Malah simut dikepeskeun. Diuk bari luak lieu kawas anu keur ngalinur. Sakujur awakna timimiti sirah nepi kana suku beleger deui taya anu cecel boncel. Gabrug Ratu Silumana Gawling ngarangkul salakina bakat ku atok anu ngariung carolohok. Ujang nyai waktosna parantosep. Rupina dinten ieu mah sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha nasib marna salajengna atuh kumaha lalampahan si kulup salajengna. Antos waleranana dina cariyos si kulup episode Ratu Silumana Gawling Nagih Pati bagian anu kadalapan. Sakitu anu kapihatur permios cag.